Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل ajal wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ya bani Adam imma ya'tiyannakum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha ulaika ashabun nar. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani Adam imma
ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Ya Allah. Walikulli ummatin jeung eta tetep pikeun saban-saban umat ajalun ari mangsa. Emun datus tegas mangsa segala sesuatu aya masana, aya mangsana, aya batas waktuna. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa maka di mana-mana datang ajaluhum mangsana ieu umat la yastakhiruna maka bisa ngakhirkeun ieu umat anu tina eta ajal saha kalawan sa teu waktu oge sajam samenit sadetik. Wala yastaqdimuna jeung moal bisa ngaheulakeun eta umat kana eta ajal. Jadi setiap umat aya waktuna aya batasna nu geus ditaktukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalma teu bisa dirubah. Geus ditaktukeun ku Gusti Allah. Di mana-mana datang mangsana waktuna we waktu maut utama. Maka moal bisa diakhirkeun, moal bisa diheulakeun. Contoh waktu maut, ajal karena maut. Di mana-mana geus datang ajal rek di kumah-kumah ge moal bisa diengkekeun. Jeung moal bisa diheulakeun. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya bani Adam, manusia, wahai turunan Adam, turunan kanjeng Nabi Adam kan manusia. Imma fihi qaumun insya'iyah umat sayyidah. Iya tiana karena mazaidah lamma datang temenan kungkara jeung kabeh saharusul pirang-pirang urusan ingkung tiara jeung kabeh yaqusuna anu pada nyaritakeun dia para rasul alaikum kana jeung kabeh ayat kana pirang-pirang ayat. Famanittaqo maka sing saha jelema ittaqo anu sieun di si jalma kana kamusyrikan dicaritakeun rasul teh ayat-ayat Gusti Allah. Nah, mana nu sieun, mana nu takwa, mana jalma nu takwa boga rasa sieun ka Gusti Allah wa aslaha jeung beberes ieu jalma kana amalna fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
maka di akhirat mau panggih jeung kasieun mau panggih jeung kana langsaan sampai setiap umat di baheula dan termasuk ayeuna kanjeng Nabi Muhammad dibejakeun ku Rasul nya ayat-ayat Gusti Allah terus boga rasa kasih ka Gusti Allah alampungan keterangan-keterangan anu disampaikan ku Rasul sabab sieun jadi dibeberes amalna dek goreng sincil di akhirat jadi ngalobakeun alus maka ke di akhirat moal boga kasih jeung moal boga ngarasa moal boga kasih walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun sabalikna walladzina jeung ari jalma-jalma kadzdzabu anu ngabohongkeun ieu ladzina bi ayatina kana ayat-ayat kami wastakbaru jeung pada takabur ieu ladzina anatina eta ayat sehingga beriman sabalikna jalma-jalma bebejaan dikisahkeun ayat-ayat ku para rasul kata jalma tapi kalaka ngabohongkeun teu percaya nya takabur teu daek narima kana perkara-perkara kana hukum-hukum aturan-aturan anu di bejakeun ku para rasul nya teu iman talamun kitu ulaika ashabun nar eta panusi asli neraka hum ari eta jalma nu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami jeung Gusti Allah tetap kabur dina ayat-ayat kami fiha dina neraka eta khalid